And on we'll go. Di hiji kampung kacaritakeun aya hiji keluarga di mana keluarga eta teh ngagambarkeun kahirupan urang sapopoe. Keluarga eta nyaeta keluarga si Abah si Ambu. Abah, eta sangu gara anterkeun ka sawah. Abah, ari si Abah. Mohon ambu Nah, ari si Abah sakedah. kunaon suraseri sorangan pika sebelen. Yas, Morning Abah. Abah, ih. kelat, yas kelat. Abah, tiasa masuk kuota, bayi nonton si Andi. Pan ayeuna mah kudu hemat, kada usum hara rezeki ieu mah. Ari Abah eta teh atai nonton. Beda ieu mah urusan negara. Iya, rek ka mana? Itu si Ambu. Di sisi sawah, si Tias keur suraseri sorangan ngabayangkeun namun manehnana jadi si Andin. Kalau kamu masih mau memberi Ih, itu teh siga si Abah. Yang sahanya mani gelis kitu. Pijakeun siah ka si Ambu bungana teu mere pulsa. Sok kieu mah hara rese. Mohon Pak. Iya Pak, anggo maskernya sareng vitaminanya. Oh, mun Bu, orang selfie heula atuh. Ambu, naon pulsa? Ih, gampang soal eta mah bahaya ieu mah Ambu. Naon? Eta si Abah Ambu, foto aja nu geulis. Awas we Abah, pantesan dititah ka sawah manihara rese. Abah. Aya Abah keur naon di dieu? Iya, perlu masker kan ya. Pantesan meni betah meni nganter-nganterkeun sangu ka sawah oge. Kudu jaga jarak. Nuhun aja darat ini. Biasa.